Jadi kalau mun menganut ilmu pergaiban, urang deka Banten aya 4 nu kudu disalaman. Hiji begitu urang asup ka Serang, didinya aya nu ngagegeh. Kadua asup ka Banten, didinya aya nu ngagegeh. Begitu urang dek asup ka Kesultanan, aya deui asup urang ka jero Kesultanan. 4 tak urang mun dek ka Banten teh. Itu siapa ngadaharan saoma lulus sih. Tilok sulam salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam negeri di urang geus tenar bahkan mendunia ialah Syekh Mansur gitu, jembatan 5 Kiai Mansur, jembatan 5 diparake lain bae di Indonesia. Di luar negeri ge dijempolkeun tetes Sulam Munairin. Tetapi di Indonesia ya kiai ekstrim ka ulama. Karena nyana modern rarasaannya na. Tidak layak lagi Sulam Munairin dipakai. Ngomong sacablakna sungu teh soekeun bisa nyana. Lain kukula kujin. Saya jinnya asap ke soek teh sungut. Sing ada buatan wali. Sembarangan kakarak bisa ngitung happy marriage jeung nyukum bae ge geus deuk nukangkeun ulama. Masya Allah, naudzubillah min tetep bae ulama bae nu dipake jeung perbandingan malos pake bab naon guru kula di Cipanas ketika jam teh gerhana matahari di Indonesia baheula hitungnya na bareng jeung Inggris, Belanda, Amerika, utusan dunia di urang ITB dan berbagai ahli palak. Ternyata nyana nomor hiji meleset cuman 3 menit, nu lain meleset 10 nu 15 menit kurang kuat. Eta kan bisa diadukeun nyana pake Sulam Munairin cuman selisih 3 menit dianggap henteu 5 menit ke arah tuh eta ketepatanana luar biasa. Papih Cipanas guru kula taki oleh Gandaria ngaguruna kadinya jeung nu sajen-sajen ti ditu ke Bustomi tah ngaguruna kadinya akur mantep ke Takuari Tuardoy Tawarudoyong akur bae geus eta alalakur Serang salah alakur sebab pusatna ti Kiban Surta ketika GMT gerhana matahari dunia selisihna nyana cuma 3 menit, Amerika 10 menit, Inggris 15 menit, Belanda malah kabur 20 menit. Tuh udah kurang kumaha deui. Masya Allah mantap. Akhirnya ITB Institut Teknologi Bandung palakna akhirnya ngaji lah kapapih ITB teh ngaguru ka guru kula nu kumaha ditampilin sia ku aing. Ih, kurang kumaha kenyataan jelas. Terus utusan-utusanana ngararaji ai kuari make teu make ka ulama. Masya Allah. Ulama nek muatan ulama bae lah di dunia datang ke akhirat geus terus bae jeung ulama. Ieu nu dibaca ku urang kitabna kitab ulama wali Allah. Lamun lain kitab wali Allah ieu moal hayang urang ngadengikeun. Coba ge coba urang maca koran kuari. Koran Tangerang teh naon ngaranna? Tangerang sia naon ngaranna? Ngomong atuh. Koran Radar baca ku urang. Paling nu ngadengikeun tiluan. Obatan liwan lah kos kitu ieu. Tuh malah yang ngadengikeun bangsa buatan Pasek. Malah yang ngadengikeun radar, ngadengikeun satelit, ngadengikeun pos kota, ngadengikeun Kompas, Merdeka tah mah sapoe baca jumpa majikanana keur meulahan lauk. Jeung naon eta dikata tanggakeun. Bungkus tah koran tah. Cikene mah dibeli dibaca pakai bungkus. Ieu batu wani urang pakai bungkus kos kitu. Boleh lalagaan.
Kita buatan wali nyaksian ya kurang didenge baca haju kurang didengekeun atuh pan ieu jadi saksi utawi iku jadi saksi nu nyieun mah atuh nu teu nyieun ge atuh nyaksian nu nyieun utawi kadinya tah nu nyieun iku geus ngadengekeun wan wali mah teu maot buat ting sohibul kitabna ieu musannifna nyana keur hadir ulah dikira baheula abah ngaji Ihya Ulumuddin ba'da maghrib minajul abidin ba'da maghrib keur meujeunna dibahas aya belah dieu tah belah kulon jelema make jubah kaset eureun keur ngaji teh eureun kunaon ngaji tapi terus deui nyileuk ka belah kaler ka dieu eureun deui ngajina gitu eureun deui ngaji deui terus diuk pe di dieu di kaler tah nyana ngaji almarhum Abah Minhajul Abidin ba'da maghrib telila terus eureun beres ka jero belila deuk salat isya nanti nu biasa 8:30 ieu mah datang ka jam 10 santri teh lila ngadaguan kana kaluar geus terus we ngaji-ngaji sababaraha poe kula nanya kejadian tersebut teh gua eta cenah waktu keur ngaji teh Imam Ghazali hadir coba eta tuh ieu ge buat teh hadir di belah mana meureun teh nyaho dideuleukeun we nyangan nyana paling neuleukeun ka nundutan nyana teh budak teu nganggap cenah ka aing sial jasa masyaallah beda tuh aing ngaji jeung ke kitab wali mah lain deui ya Allah nyadarkeun diri urang ngarasa diri urang loba dosa sebabnya nama geus jadi ahli Allah urang dibaca berarti urang cinta geus cinta ka wali Allah tuh diaku kunyana ieu loba faedah-faedahna mun urang macakeun kitab wali-wali Allah subhanahu kadanan orang ngarang maca-maca macana ge hese atuh ngahartikeun makomo atuh urang ngadengekeun sadatangna otak urang jalayeun otakaneun urang atuh ieu mah ngan sadatangna bae urang samampuna gegedena mah jalayeunna naon nyambungkeun diri jeung para ulama nyambungkeun diri jeung para wali-wali Allah subhanahu ta'ala. Komo ieu mah kuari ngaji anu geus teu kapake ieu hukum-hukum teh dipake di negara urang mah ngaji bab kisos padahal nas walil qisasi hayatu ya ulil mun di hiji nagara dilaksanakeun jelema zina dihad zina muson ranjam maling potong leungeuna jelema anu maehan paehan deui teu kudu aya polisi polisi teh aja ngamankeun lamun dilaksanakeun hukum Al-Qur'an di antara kisos di Indonesia baheula di mimitian eta teh geus teu kudu aya polisi jang pengamanan model kitu paling ge jang perang doang sebab aman atuh urang neundeun sendal di masjid ge sababaraha poe moal aya nu maling kuari mah urang salat Jumat ka masjid teu khusu sendal kainget-inget pikiran teh ka sendal we kodal kulit anyar ya aing aman tante antaran berarti geus teu aman jasa tak butuh polisi jang saeta jang nangkep nu kitu kaasupan setan jadi anu katerapan ku setan nah ieu ditangkeplah ku polisi geus polisi eta kuduna mah nu bararesi sebab jada tukang nangkep nu teu bener aya prakuari di Indonesia kaasupna polisi teh kurang bener di mata masyarakat teh polisi ge kurang bener. Nu bener atuh mah. Nu bener di mata masyarakat polisi jore jasa heran di bagus-bagus ge teu daek bagus.
jadi magusan kene abri di mata masyarakat teh abri mah rada deres. Padahal mah polisi eta gede jasa fungsina, tapi tetap di mata masyarakat jore bae hese. Eta meureun namun teu make helm tangkeur. Pentil rusak 5.000. Teu aya SIM 200.000 nego jadi 50. Bahkan bisa 50, bisa 25. Itu gara-gara kos gitu tameureunna nentah jadi bejore di mata polisi bahkan leungit motor geus ulah ka polisi lah geus kudu lapor kunaon emang lapor ongkon neangan teu aya dicecer duit deui jadi polisi teh jore bete di mata masyarakat Masya Allah kos gitulah tapi aya bagusna jelema ngirim barang ka Lampung sok di jalan teh terus bae dipenta ya polisi naik nah nyana aman tah ka Lampung aman ge lain teu mayar aturan beak 1.500.000 biasana 1 juta aya 4 hulu ieu mah ku sorangan atuh gedeannya na bloona nu dibawa kurang tapi aman rada deres. Ya, jadi geritakeun ke zoliman di Indonesia atuh ieu geus nu bareres. Ieu geus teu berlaku ya hukum ya, tapi urang ku ngajina ge meunang ganjaran. Jadi nyaho. Walau darabu bisyatin aya hiji jelema ngaran Khalid eta ki Khalid pika sebeleun jelema teh lain pikar sepen Yuni na masalah Yuni tai pajelema teh sayuni aya Yuni kembang bagus dicari uman bae ku jelema kembang mah seungitan teu tetep dicium bae aya Yuni na Yuni tai lamun Yuni tai mah boro-boro ieu mah eukeur di lantai di kursi tetep dicempal balangkeun Yuni tai ngaran lamun boga minantu geus Yuni tai atuh keur dieu ke dicempal balik sia Yuni tai tapi lamun urang bonan Yuni na Yuni kembang Masya Allah aya di imah teh sareungit bae ka mana si eta eueuh ditatanyakeun bae ka mana eueuh teu gadeuleuh ditatanyakeun bae ta eta teh Yuni na Yuni kembang ieu mah Khalid mah kabeneran Yuni tai bis kasebeleun jelema pikaresepeun peureup Khalid luar biasa ya jadi ancaman kitu rekan-rekanna pasti nu mantak kos kitu teh jujur. Tadi nama rekan usahanya na di limbah teh buhal luar biasa jeung babaturanana aya meureun bangsa 10-an mah babaturanana. Ke pabrik bareng ke mana bareng di warung bareng ai kuari ieu dikucilkeun diisolirkeun. Jadi dikucilkeun tak ieu direncanakeun dek dibunuh ki Khalid teh kuno 10-an. 10-an teh ki dadap ki waru ki pengki ki awi ta eta tah nu 10-an loba nah jol we ki Khalid bener datang di gurumutan jadi ki Khalid datang di gurumutan ku 10-an ngan make pecut atawa make awi ya 10 urang ceger ku 10-an brak ngeringkuk ki Khalid teh teu kebal pae dihajar di gurumutan ku 10-an ki Khalid ternyata pae tapi lamun diperhitungkeun peupehan saurang-saurangna moal mantak maehan misalnya kiwaru kumaehan ku neungeul sakitu mah moal kudu pae kidadap ge neungeul sakitu mah moal kudu pae kiawi neungeul sakitu moal kudu pae Ki Umar teungeulan sakitu moal kudu pae Zaid teungeulan sakitu teh moal kudu pae mun ku sorangan teungeulan sakitu moal pae keun kulantaran ku 10-an jadi pae
kumaha keputusan hukum syara lamun aya hiji jelema kholid misalnya digurumutan ku 10-an kemudian pae sedangkeun hiji-hijina tenggelan teh anu sabenar mah ghairu qatilin urusan qisasna kumaha fafil qisas alaihim aujuhun nurutkeun cek hukum syara soal kakenaan ku bales pati ya nek qisas ieu adalah aya sababaraha jalan dihitung ku ulama ternyata aya 3 jalan ngan di dieu dipuat nu asohna wungkul jalan kahiji yajibu ala jamil qisas 10-hanana paehan cek keputusan jalan nomor kahiji 10-hana puluh kabeh alasan nu mantak dibunuh supaya ulah terjadi deui pengkeroyokan seperti gitu biasanya nama bulut kabeh supaya kaila yasiru zari'atan ilal qatli ulah sampai terjadi di mun engke dibunuh kabeh 10 batur moal daek ngeroyok deui kahiji nomor kedua sabalikna tinu tadi layajibu ala wahidin minum ieu mah kabeh teu kudu dikisos lantaran kabeh ieu henteu ngeunaan tenggelanana kapan henteu mematikan jadi sarwajeun membunuh syibih amdin berarti teu kudu dibunuh hanya bayar diat hungkul saurang-saurangna 1000 onta lumayan 1000 kali itu hiji onta teh mun urang 1 juta lah 1 juta 10 juta jadi 1000 kali 10 juta seberapa 1000 kali 10 juta ya. Dasar SD puyeng nih mah puyeng jang hitung yang budak SD mah 1 juta tambah 0 hiji jadi sabaraha isi musik itu kan gesek eneh bae. Jadi 1000 kita tambah 3 gitu 1 juta tambah 3 jadi seberapa? 1 miliar. Siapa nyawa ngaran teh nyarupa ieu teh 1 miliarnya. Asal kapaeh ge moal tanya kalau duit 1 miliar. Moal paling jago 1 juta 2 juta. Tadi geus digenengan bae kudu diimah. Aduh keur carita tah eta kos kitu mahal horeng jelema teh ieu lamun 10 miliar ulah dibunuh bayar diat bae nu cak nu awal mah bodoh kabeh teu kudu bayar diat supaya ulah terjadi deui kaul kadua mah ulah dibunuh sebab pukulanana tidak mematikan mun saurang-saurang mah moal paeh mun saurang mah kulantaran 10 haji gurumutan paeh ieu bayar diat bae. Nah kaul nu katilu dipuat di dieu ialah nu paling asoh berdasarkan dalil-dalil otentik setelah ditarjeh eseta lamun urang nyaritakeun tarjeh panghese-hesena narjeh sebab neangan kaul nu paling kuat tuh mentek Ibnu Hajar mah jago jasa ahli tarjeh manehanna Ieu putus kieu. Oh. Ieu putus kieu. Eta teh lamun jelema geus kos kitu luar biasa otak mah. Teu kumaha tinggal nuturkeun bae Imam Romli, Ibnu Hajar, teh eta bangsa jelema-jelema nu otakna brilian geus teu kudu hararese mukaan ijtihad cara Muhammadiyah, mending mun becus. Buku teh becus atuh teh tingali bae dina kitabna. Teu coknya da Ibnu Hajar moton spira ulama. Cekal bukna tutugkeun habek deuk. Ulama hese. Kos tu becus bae. Nah, kalau katilu asahuha yajibu intawatu. Jadi kalau nukatil musigar tengah nukatilu pang asohna
nu dua tadi adalah asupna kana sahih, muqabil sahih ialah ashah, ialah nu bisa dipertanggungjawabkeun, yajibu wajib dikisos intawatu. Lamun memang manehanana mupakat ay ittafaqu ala darbitil kadarabat, manehanana memang benar-benar bertujuan untuk membunuh, nah ieu mah nurutkeun cekaul ashah tetap wajib kakenaan ku kisos keseluruhannya. Jadi ditilik heula motifna, apakah cuma dek menganiaya, apakah memang nyana bener-bener dek ngabunuh. Karena ya jelema cuma dek nganiaya doang terjadi pae. Eta ditinjau heula, teliti heula, iyalah kudu disidangkeun heula ka meja hijau. Setelah diteliti dari hasil penelitian mengarah kana tawatu, ieu bunuh kabeh supaya ulah terjadi pengkeroyokan deui. Kuari mah dibalikeun. Lamun tadi dikeroyok hiji jelema kulobaan, eta keur carita 10. Mulaina mah ti 2, ti 3, ti 4, ti 5, ti 6 datang ka 10 atawa 50 atawa 100 sarua bae. Atawa salembur ngeroyok hiji jelema pae, atuh salembur kabeh. Bunuh. Ya teh kumaha atuh asalnya deungeul kabehan. Bunuh bae kabeh. Ya Allah. Cenah kula mah nganepak doang atuh sia teh naonan make jeung nepak segala. Bunuh bae kabeh bae. Ya Allah. Ya Rabbi. Salembur, kosong talembur teh. Kuari mah dibalikeun aya hiji jelema sorangan ngabunuh jelema lobaan. Sorangan 5 nyana ngabunuh lobaan, aya 10 dibunuh ku sorangan. Kakarak 10 sabelah aing 40 ya. Sabelah ieu 40 sia mun hayang nyaho mah. Ieu mah kakarak 10 leutik tawa 10 mah. Tah dibunuh ku nyana 10 ku sorangan. Ai tadi mah itu sorangan ku 10-an. Ku ari mah 10 ku sorangan. Masyaallah. Oh, pohara jasa. Emang pantes jelema sorangan ngabunuh 10 ge lamun okos Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mah ieu kumisna ge ta gambaran dina kitu caritana hikayatna ti dieu gede ka dieu mah ka dieu mecut. Jampang jago Betawi mah can sakumaha. Ka dieu wah aduh Sayyidina Umar. Jeung carang seuri Sayyidina Umar. Jawara seuri teh jore jawara seuri we. Kos algojo wae atuh lain algojo wae. Dipilih badal algojo teh nu tilok seuri. Tilok paling ge nya mah mesem sabelah. Ieu si Umar ieu teh kacekel ku sorangan. Pepeuteanan lamun dikitukeun teh teu nempel. Urang mapan ku sorangannya teh kacekel. Ku gede jasa berat. Seter Sayyidina Umar, Masya Allah. Dedek pangadegna nu luar biasa. Wah, moal aya di Mekah tenarna Sayyidina Umar. Sieun kabeh Sayyidina Umar. Jadi lamun Sayyidina Umar geus nampiling, dak kelenger. Di Sayyidina Umar, sakitu can make menyem-menyem eta. Oh, kok make menyem-menyem. Tah ieu ge aya hiji jelema gagah maehan lobaan. Ki Khalid tatadina kabur ti lemburna haju ka ditu ka Banten belajarnya na di Ciseeng. Waduh, luar biasa pencaci Ciseeng teh atuh. Ngagelok deui ka dinya tata karawayan. Oh harap tati Cibeong meureun terus ka dinya nya. Permainanna geus bisa pucuk umun satungtung deuleu. Pokona mah angan kaluar tina syariat eta ilmu kos kitu mah tah. Tak rawayan teh kos kitu nya nam.
aing moal ngaganggu ka dia ulah ngaganggu kang aing cak rawayan tuh dia ngaing-ngaing itu tah bahasa rawayan mah cak yang aing bakal ngelek ku dia ngan tetep aing bakal perang jeung dia bahasa rawayan eta kos kitu sebab aing boga ilmu pucuk umum 40 imah ku aing bisa salengkah tetep aing eleh perang mangan tetep aing kudu perang wae jeung dia tolol tuh coba eleh geus nyaho tapi perang wae urang teh bakal perang deui ti mimiti Tangerang Serang Pandeglang tah kadinya ka Cibeo tah eta mah kabeh bakal perang bae mantap kieu kuari nyana ka dieu dagang naon kitu ngaranna madu sagalana eta teh jana keur nyelidik jalan lain dagang-dagang deui kieu deuleuh sejarah Banten emang kumaha gitu supaya engkenya nyaho jalan mun di pasar kemis ka dieu di etek ka dieu mantap nya mah lain sadagang-dagang karuyuk dia banyak dagang karuyuk terus bae ku nya tah cek cenah ge dia ulah ngaganggu ka ngaing-ngaing moal ngaganggu ka dia ngaing-ngaing pokona mah aing bakal eleh cenah mun perang jeung dia tapi aing mah bakal perang bae jeung dia jeblon iki holid teh beres tamat ti Ciseeng jeung ti Cibeo kuari ka Ciomas Sadigo sada salah sedikit golok gua didinya luar biasa geus asup ka jajaran kitu baju hideung-hideung termasuk Haji Podol aya di jonona didinya hideung-hideung teh manu atut kuari mah tuh Kiai gurun asup kadinya blonnya. Blon dicek ulah mah tuh. Gusti Allah lagu. Alah. San puas keneh bae Haji Mande. Terus ka Garut ka ditu. Garut teh jago permainan luar biasa limbangan. Pohara eta. Teu beunang ka toelnya nama. Aju bae. Urang Garut jadi hiji-hijina kota teh hiji-hijina kabupaten emang aya kamonesan lamun di urang Banten geus ti Serang ka ditu geus lah pokona mah Tangerang mah teu boga permainan Tangerang mah di aku bae kukulan teu bae tapi mun gelut menangan ya tuh geus kitu bae ti dituna tah mah Bandung aya Cikalong kemudian ka ditu mana ngaranna Garut aya Limbangan Cirebon geus puguh Kuningan aya jamun urang nelusuri hiji-hijina kota teh boga permainan tersendiri. Beda-beda teh. Lamun permainan Cirebon nya nama ulin handap bae resepna. Handap aja nama. Lamun can bisa gelut di kolong sia mali kaluarkeun ku aing. Tah eta Cirebonan, teman mentak nya resepna di kolong. Cirebon lamun Bandung gayana bae heula ditiheulakeun. Ai gelut mah kumangke bae. Bandung tah pancana mah jago acting atuh ti dituna ge. Metak Paris peranan gitu ngara Van Java. Bandung teh ahli mode. Mentak nya nama pohara. Ai timbul ti Karawang tapi nu ngembangkeun urang Bandung. Lamun geus permainan Bandung gitekna pohara jasa. Tah eta tah nya mah pokona gelut mah deuk eleh deuk menang sabodo asal penampilan. Eta Bandung ngaranna nu kos kitu. Tah lamun Limbangan teu as. Garut teuas nya nama. Pan cicing bae pan ngahaneng bae tapi terus bae. Terus bae nya nama. Disepak urang cicing bae. Engke nya geus ngap-ngapan nyekal deui. Sepak deui ku urang ngancleng. Engke nya geus ngap-ngapan nyekal deui tolol teh coba eta. Eta Limbangan tah bakos kitu. Aya diadukeun satahun sakali Banten jeung Limbangan. Banten jeung Garut, permainan Banten jeung Garut diadukeun satahun sakali perguruan pencat ya. Bandung mah elehan bae. Bandung mah mata tilok diajakan. Tilok diajakannya mah tilu we tilu ye. Garut, Banten, Cirebon, Garut, Banten, Cirebon. Eta nu tilu mah sing hade. Lain lalagaan tah Garut, Banten, Cirebon tilu. Eta mah terus we unggal tahun tah mah diadukeun unggal tahun. Atuh sia mah buka nyaho sih. Kudu nyaho ti aing bae heran aing mah. Guruna kukula mun dibejakeun ngaran-ngaran aya. Ngan mah
moal kula Banten nyaho Cirebon mau Garut mah nyaho jasa perguruan nu kuari nyaho jasa Cirebon nyaho eta di unggal tahun tren nya tilok aya Tangerang ngilu tilok aya Tangerang cuman cekolot baheula sing hade ngalawan Tangerang mah sebab Tangerang mah tikoro beda tikoro mah atuh hartina tikoro atuh kabeh ge lempang kan melalui tikoro Banten ndek ka Garut liwat Tangerang asup heula ka tikoro lamun teu pamit di Tangerang eles ya kudu pamit ser nu boga Tangerang Bandung, Garut, Cirebon, dek tarung di Banten tetap kudu pamit heula ka Tangerang. Lamun teu pamit eleh bae kajen ku kumaha ge. Ieu lah pergaiban teh kos kitu. Jadi kalau mun menganut ilmu pergaiban, urang dek ka Banten aya 4 nu kudu disalaman. Hiji begitu urang asup ka Serang, di dinya aya nu ngageugeuh. Kadua asup ka Banten, di dinya aya nu ngageugeuh. Begitu orang dek asup ke Kesultanan aya deui asup urang ka jero Kesultanan 4 tak urang mun dek ka Banten teh itu siapa ngadaharan saoma lulus sih tilok sulam salam tuh teh jawaban nah ieu ge keur carita ilmu Banten tetep ndek tarung jeung Garut di Tangerang kudu hatur salam heula uluk salam heula teu uluk salam geus pokona mah kajen 1 juta kali ilmu Banten rarang sadan dibawa ke Garut rarang sadan geus hiji baca hiji berbagai hiji permainan jeung permainan eleh bae kitu kene Garut dek gaduh di Banten teu pamit heula atuh disepakan ku urang Banten jadi aya boga permainan mah henteu ngan boga pataluka dia tuh mending